Para mitra sadaya ti waktos ka waktos ti dinten ka dinten ti episode ka episode carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana terang-terang ayeuna nincak bagian ke-58 we nya. Atur nuhun ka mitra nu parosa noel subscribe sareng locengna, nu parantos noel like-na, nu sering komentar sareng sajabina atur nuhun. Mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga para mitra dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nincak bagian ke-58. Mangjaya ngahaturkeun nuhun, mangga nyangakeun ka wargi-wargi nu mika cinta dongeng Sunda di mana wae linggihna para mitra. Mugi-mugi tiasa dianggo hiburan ieu dongeng di Mangjaya Official. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-58. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu. Teu karaos urang patepang deui nya para mitra kumaha daramang. Alhamdulillah Mangjaya aya hibar pangdoa ti para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom dina bagian ke-58. Mangga urang teraskeun hanca dongengna. Mangga para mitra urang teraskeun deui hanca dongengna. Harita ningali kaayaan kitu para wargi sadaya. Jaka sampireun nulak cangkeng bari seserian lelenggakan genaheunaker lantaran ningali kaayaan jaka bantangin nu disebutna cenah luhur ilmu jembar ku pangabisa, nu disebut lalaki langit lalanang jaga teh geuning teu mangga pulia cenah kitu. Padahal nu keur dihareupan ku manehna teh sabenerna mah lain jaka bantangin tapi Mang Lendra cenah para wargi sadaya lantaran jaka bantangina teu ngabantuan kitu. Danya kitu para wargi jaka bantangin teh ari sabener-bener dipenta tulung teu ngabantuan. Ari teu benta tulung ujung-ujung ngabantuan cenah kitu para wargi. Anehna Raden Jaka Bantangin teh. Tos kitu we meureun kaayaanana nu ngaakibatkeun Mang Lendra harita teh sok sanajan sasabat ka Jaka Bantangin tetep para mitra sadaya manehna teu mampu ngalawanan para ponggawa nu ngrepuk ka manehna. Antukna para wargi sadaya Mang Lendra pada nyangkalak. Malah manepi ka Mang Lendra teu mangga pulia, geus teu bisa walakaya teh lantaran dicangkalak ku para ponggawa. Tetep Jaka Bantangin macana para mitra teu moal-moal sora-sorana acan. Tong boro ngaluarkeun elmuna pikeun ngusir anu jadi musuh-musuhna Mang Lendra harita. Kurang ajar sia. Kunaon sia Bantangin teu melayan aing sia. Sia mangga gubruskeun ka aing nya. Dasar jelema naon teh ngalejokeun ka aing. Aing we ya. Teu mais teu meulem aing kudu narima siksaan model kieu yeuh. Aing wae ya wae dasar nasib. Ceuk hate Mang Lendra keheul jeung handeueun. Malah mah harita para mitra sadaya. Harita ge jaka sampireun bari lulak cangkeng ngagakak. Kulantaran ieu mangkeluk geus nyieun kasalahan ka cina badagna. Ya, pokona mah kudu diseret ieu teh kana balewatangan. Pokona kudu diseret kana balewatangan. Ngan sabenerna hatu pokona mah nya ye bawa ka ditu ye sabenerna mah samemeh dikabalewatangankeun. Maneh ge nyaho ponggawa asupkeun tah ieu ni camang mangkluk teh. Cuman geus nyieun kalakuan-kalakuan teu ecreug, geus nyieun kalakuan teu uni, geus ngahina basa ka urang Pulau Majeti. Dasar si kurang ajar sia bawa ka ditu. Harita kene para mitra anu pan disebutkeun teh cenah Mang Lendra kudu unggah balewatangan. Sabenerna mah tetela Mang Lendra teh henteu dibawa ka balewatangan
tapi kalah digebloskeun ka hiji rohangan nya medemnya bau hangru para mitra sadaya. Lemang Lendra diberok teuing diasupkeun ka pangberok kana nahaon, barang geblos harita diasupkeun para wargi sadaya jetret ti kunci ti luar. Meuni sawak Mang Lendra lantaran meuni kukurayeun para wargi sadaya. Bari kadenge aya sora-sora ararane nu kadenge kumanehanana harita. Ieu harita Mang Lendra ngadeg-deg para mitra lir anu kabulusan para wargi sadaya. Suara naon deh? Aduh, suara naon nih? Aduh, diasupkeun kana. Aduh, aing diasupkeun ka mana ieu teh? Aduh, aing diasupkeun kana rohaga naon aing? Ceuk Mang Lendra gogorowokan hayang aya nu nembalan. Sabab para mitra di daguan salila-lila eueuh nu nembalan iwa ti sora anu matak kukurayeun. Oge para mitra lain lian ti sora mata kukurayeun atuh para mitra sadaya di tempat eta teh mataka nimbulkeun keung luar biasa pikeun Mang Lendra. Poek mongkleng buta rata lain bobodohan para mitra. Cek paribasana teu bisa ngupetkeun curug-curug acan di eta patempatan teh para wargi. Memang atuh manehna sababaraha kali gogorowokan Mang Lendra, tapi saurang ge eueuh nu nembalan. Jiga-jiga para wargi memang di dinya teh eueuh saurang-urang acan anu tunggu na para wargi sadaya. Ngaso heula. Aduh, diasupkeun kana naon ye Mang Lendra para wargi sadaya? Waduh. Mangga urang teraskeun ke sekedap deui. Para mitra anu mulia wangsul deui ka perkara harita teh Mang Lendra. Anu memang para mitra di hiji roangan anu poek mongkleng buta rata. Poek teu bisa atuh teu katingali ngupetkeun curug-curug acan ceuk paribasana. Manehna beuki sewak wae para wargi. Malah tuluy atuh harita teh manehna Mang Lendra nganyarita deui. Heh, aya saha di dieu? Hei, aya saha di dieu? Hei, aya saha di dieu? Eueuh nu ngajawab iwani anu ngagak-gak seuri para wargi sadaya. Kitu jeung kitu bae para mitra unggal Mang Lendra ngagorowok anu ngajawabna teh nu kararitu. Jiga-jiga meureun dedemit di eta patempatan. Setan nu marakayangan teh para wargi sadaya jeung di dinya teh kaambe bau hangru. Meni luar biasa atuh pikeun Mang Lendra asa kakaraeun saumur-umur asup ka patempatan samodel kitu. Syah, di dieu teh nya. Nah kaulah dijaga ku pongga wakitu. Mun keur dijaga aya jawab sia. Kunaon kaulah make digebruskeun ka ieu tempat. Nya poek, nya baru hangru, nya bageuman. Ayo, gerak keluarkeun kaulah. Kaulah mah teu betah cicing di dieu deuleu. Kaluarkeun kaluarkeun. Gancang kaluarkeun kaulah. Ceuk Mang Lendra deui. Tapi nya kitu tadi ge para mitra. Unggal Mang Lendra ngagorowok menta bantuan dijawabna teh kudu matak pikasieun kitu jeung kitu satutuluina. Antukna para mentra atuh kawasna teh Mang Lendra tungtung nama para mitra kulantaran geus eueuh nu nembalan. Nu nembalan uka unga nu nembalan nu ngagak-gak seuri pikasieun. Kaayaan teh tungtung nama jadi sepi jempling para wargi sadaya. Ceuk rarasaan Mang Lendra mah aya kana sababaraha poena manehna diberok di tempat. Bari teu dibere nginum-nginum acan di patempatan anu geueumeuun pikasieun teh para wargi sadaya. Tungtungna Mang Lendra ngan ngagerendeng dina jero hatena. Manehna teu wani nyarita leuwih tarik lantaran bisi cenah sora nu ngagak-gak teh datang deui. Udah ngajar we aing masih sampireun. Aduh.
Ongko, cenah aing teh geus unggah bale watangan. Tapi nyaha tung kalah aing diberok di dieu kasebelan teh sia. Pada mun ngaliwatan bale watangan mah meureun santeuna aing teh bisa we melaan diri. Bisa melaan maneh sampai dikurung teh. Santeuna we meureun kudu aya mah. Heueuh, ngaranna ge atuh ieu mun rek unggah bale watangan teh kudu aya polis heula. Aing teh santeuna meureun bisa nyarita. Kumaha we carana ngaranna ngabela diri tapi nya atuh aing. Nyaan geus kieu mah aing geus teu bisa ngabela diri. Duh. Ampun teuing nya kudu kumaha tuh aing satuluina nya. Atuna nasib digore-gore teuing pikeun aing. Kudu ngalaman nasib sarupa kieu. Aya di tempat ieu geus aing sababaraha poe rarasaan mah. Nyaan teu dibere minum-minum acan aing teh tong boroting dahareun. Aduh, jeung ieu karasa menya. Awak meuni nyareuri teuing. Jaba poek mongkleng buta raca. Nyaan poek kabina-bina. Jabaning barau hangru kieu. Aduh, jaba tiis meuni nyecep ampun teuing. Nyaan atuh di mana atuh aing teh nya? Aya wae nasib. Cek Mang Lendra para mitra anu mulia. Ngalaman nasib sarupa kitu manehna diasupkeun ka pangberokan anu cenah para mitra can pernah ngalaman manehna asup ka patempatan anu sarupa kitu. Ayeuna urang tunda lalampahanna Mang Lendra nu keur aya di pangberokan teh para mitra. Nyaeta teu aya sanes Mang Lendra teh sabenerna mah dibaasupkeun ka pangberokan teh ku Jaka Sampireun. Ayeuna urang Bandungan kumaha rengkak saparipolana Jaka Sampireun jeung saparakancana jeung sabatur-baturna nu katelah Raden Surajaya jeung Raden Anggawira nu keur baradami masualkeun Mang Lendra atawa nu dipiwanoh ku urang Pulau Majeti mah nyaeta nu disebut Raden Jakabantangin teh. Para wargi kaum dangu anu bade dicaturkeun ayeuna teh nyaeta Jaka Sampireun jeung saparakancana nu katelah nyaeta para wargi sadaya Surajaya jeung Anggawira teh. Harita Jaka Sampireun bungah amarwata suta bungah kagiri-giri. Lantaran nu dipikakeheul atuh nu ditimurukeun ku manehanana ayeuna mah geuning bisa dielehkeun. Satadina mah manehna geus ngarasa taak cenah ku Jakabantangin teh para wargi sadaya. Kulantaran elmuna manggulang-mangguling jeung deui pangpang nama keheul kulantaran Nyimas Wulansari. Make daek ngadeuketan ka Jakabantangin cenah para wargi. Tapi kaayaan geus robah ayeuna mah. Nyimas Wulansari ge geus kekepehan mu ngadeuketan Jakabantangin. Kulantaran waktu ditalek teh bener-bener harita teh para mitra diocal-ocal si horeng geuning Jakabantangin disebut Mang Lendra teh teu aya maksud cenah para mitra miharep dirina. Atuh puguh we, atuh asa dijual teu payu teh lain bobodohan cenah para wargi sadaya. Harita keneh atuh nimulkeun nafsu oge pikeun Jaka Sampireun. Ari sabenerna mah nafsu teuing henteu dalantaran ku ayana kitu. Nyimas Wulansari beuki daek ngadeuketan dirina cenah para wargi sadaya. Ngan keheul salagi aya keneh cenah Jakabantangin manehna atuh cenah teu geunah hate. Nu matak sabada ayeuna diasupkeun ka pangberokan bungah amarwata suta bungah kagiri-giri lir kagunturan madu ka urugan menyan putih. Kitu kaayaanna Jaka Sampireun. Bari harita ngarobrol jeung Surajaya katut Anggawira harita atuh Jaka Sampireun ngagak-gak seuri. Ari Sugante heueuh we nu ngaran Jakabantangin teh luhur elmu jembar ku pangabisa. Tapi geuning dina seuh-seuhana mah kakarasa geprakan ge tong boro kaula ngaluarkeun elmu dalah ku para ponggawa geus teu mangapulia. Geuning teu boga pangabisa naon-naon si Jakabantangin teh.
Eta mah meureun bohong we nyebutkeun Jaka Bantangin unggul ku elmuna. Bisa ngagayu ilmu cenah angin lilimungan. Wah, bohong geuning bukti nama eueuh. Nu aya mah ayeuna geus asup ka pangberokan. Sing saha nu diasupkeun ka eta pangberokan baris narima siksaan nu kacida beratna deuleu. Pokona mah senang hate ayeuna mah. Cek Jaka sampireun bunga. Ayeuna urang kumahakeun eta mangkluk teh Kakang. Cek Surajaya para mitra. Ya urang podaran we tu man. Nah kudu dikumahakeun deui atuh kitu patut mah. Urang podaran we podaran. Sina modar. Pokona mah kitu. Omong Jaka sampireun jiga nu teu dipikir heula para mitra sadaya. Ngan bae baturna saurang nyatana Anggawira boga pamanggi sejen malah Anggawira nyarita kieu ulah waka langsung dipodaran atuh Kakang sabab eta teh ngarempak hukum nu keur lumaku di Pulau Majeti yeuh kitu pan Kakang urang cenah minangkana mah geus ngadakwa makhluk sejen ngalakukeun tindakan-tindakan teu uni. Ari ayeuna urang rek ngalakukeun kitu atuh sarua we jeung nu kitu mah 11-12 Kakang. Nu mataknya yeuh di urang masalah jeung bener teh kudu ceuk aturan hukum kitu. Nya urang jagrageun we sina unggah balewatangan. Mun ceuk hukum dianggap salah, nya kudu dihukum. Ceuk paribasana dihukum gantung dibuang tinggi. Lamun geus diponis mah teu aya urusan Kakang. Tapi lamun ceuk hukum eueuh kasalahanana, nya eueuh deui atuh kudu dibebaskeun. Kitu nu matak oge. Tapi ceuk pamanggih kuring eta mah ceuk Anggawira. Yah, renced atuh sagala kudu nutur-nutur hukum mah. Yo, renced yo ceuk ulama yo. Mun sagala kudu nutur-nutur hukum. Pokona mah sameme jalma dibuktikeun salah jeung henteu kaburu beak waktu padahal. Pan urang teh kudu gancang-gancang nyieun tindakan. Nu penting mah eta mangkluk teh kudu lampus, kudu modar dar. Kitu nu penting mah. Ceuk Jaka sampireun kekepehan. Naha urang teh bade gaduh rencana naon Kakang sampireun atuh. Cing atuh geura wakcakeun masing balaka. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka. Blak-blakan we caritakeun aya rencana kumaha ieu. Pangna si Kakang bieu nyebutkeun samemeh bo urang ngalaksanakeun rencana. Nah kumaha rencana satuluyna? Cing atuh. Santeun atuh dah. Hayang we nyaho rencana si Kakang teh kumaha ieu? Ngeunaan nu aya patula patali jeung eta mangkeluk anu bieu geus diasupkeun ka pangberokan teh. Cing nah kira-kirana sarerea kudu nyaho atawa eta rencana teh ngan saukur keur si Kakangeun wungkul. Lamun keur si Kakangeun wungkul, atuh ulah diucah aceh ka batur, ulah nyebutkeun boga rencana. Tapi lamun memang batur kudu perlu nyaho, wakcakeun masing balaka. Ceuk Anggawira netep seukeut. Nya barang geus ditanya kitu mah tuh barabat we Jaka sampireun nerangkeun rarancang-rarancangna ngeunaan nu aya patula patali jeung cenah eta mangkeluk nu diasupkeun ka pangberokan alias Jaka Bantangin teh. Para mitra anu mulia harita Jaka sampireun nerangkeun rarancang-rarancangna di antarana kieu. Aya rarancang badag nu keur dipigawe ku bapa kaula. Ieu teh patalina jeung nanjeurkeun komara kerajaan Pulau Majeti. Cik Jaka sampireun nerangkeun.
Nararancang badag kumaha nuker di lampah ku Kipatih Wirabangsa teh Kakang. Surajaya panasaran para mitra sadaya. Harita teh berabat we jaka sampireun rangkeun. Nu aya jeung Patula Patalina jeung rarancang cenah Kipatih anu ngaranna Wirabangsa teh di antarana boga cenah para mitra rarancang. Jaka sampireun langkeun yen salila ieu nu boga jasa tepikeun ka Karajaan Pulo Majeti komarana Nanjeur teh sabenerna mah nyaeta Kipatih Wirabangsa. Ngan bae loba pamanggih-pamanggih Patih Wirabangsa nu kurang diajenan ku Kangjeng Prabu Selangkuning. Kitu di antarana teh cenah para mitra sadaya. Aha, pamendak. Anu kumaha nu ku Kangjeng Raja Prabu teu diajenan teh Kakang? Cek Surajaya beuki panasaran deui para mitra sadaya. Ari Wirabangsa mah ngaeta we teu daek tumanya manehna nganengetkeun naon-naon cenah nu keur dicaritakeun nu keur diobrolkeun harita. Geus kitu atuh jaka sampireun nerangkeun deui. Bareto. Bareto ieu mah Bapak kula teh nyatana Patih Wirabangsa ngasongkeun usul sangkan Karajaan Pulo Majeti ngajorag ka Karajaan Galuh. Tapi ku Kangjeng Prabu ditolak. Padahal ceuk Bapak kaula Galuh teh jadi cucuk rungga nu teu boleh ganggu kana katentreman Pulo Majeti. Nu mata kudu ditaklukeun. Kudu dielehkeun kitu. Ayeuna urang Galuh geus rek ganggu deui kana katentreman urang Pulo Majeti. Nyaeta ku jalan hayang nyaatkeun ranca di Rawalakbo. Ari kahayang Bapak kula Galuh kudu dijorag. Tapi aneh, Kangjeng Prabu tetep rumegang. Teu wani ngayakeun tindakan. Teu wani ngajorag nagri Galuh. Tah kitu tah harita teh. Padahal lamun Galuh dijorag mah moal ganggu deui ka urang Pulo Majeti. Ceuk Bapak kula, ieu nya ceuk Bapak kula ieu. Mun nagara dipimpin ku raja nu loba rumegang dina nyieun tindakan, hiji waktu tan wande bakal hancur. Tunggu hancurna. Kitu tah caritaan ceuk Bapak kula teh. Harita teh da terus terang atuh teu digugu ku Kangjeng Prabu sing sakur usul-usul Bapak kula teh. Padahal pan ai Kangjeng Prabu mah kudu tegas udah rumegang dina nyieun tindakan. Coba lamun tegas harita kakuatan aya di urang. Urang mah wenang rek nyieun tindakan naon bae oge. Kitu nyerang ka Galuh. Wah, urang Galuh geus moal mangapulia atuh. Tapi nya kitu teh we atuh. Dah kitu akibatna mah. Omong jaka sampireun panjang lebar. Oh, jadi kitu nya. Ceuk Anggawira nu tita tadi ngabandungan kakara ngilu ngomong. Lain kumaha atuh rarancang Kipatih Wirabangsa teh Kakang. Sugan jeung sugan Kakang uninga perkawis rarancangna eta cing atuh cing sugan we jadi bahan ye. Keur obrolkeuneun kitu ceuk Wirabangsa deui tumanya. Para mitra pamiarsa, mangga dongeng urang teraskeun deui. Kumaha cenah rarancangna Kipatih Wirabangsa? Barang Anggawira tumanya ngeunaan kumaha rarancang Kipatih Wirabangsa. Harita jaka sampireun nya anakna pisan Kipatih Wirabangsa teh langsung ngajawab togmol pisan. Estuning para mitra teu didingding kelir di sindang siloka. Estuning togmol kana poko pangkana. Kumaha cenah rencanana teh di antarana ngajawab kieu.
Mata, kerajaan teh kudu direbut, raja kudu diganti. Cek Jaka sampireun Tatang. Hah? Jadi patih wirabangsa dek ngabaruntak? Cek Angga Wira molotot reuwas para mitra sadaya. Lantaran eta kalakuan teh geus puguh cenah para mitra ngalanggar aturan nu aya. Lain dek ngabaruntak, lain kade ulah salah ye, tapi dek nyinglar nagara tina kaancuran. Ulah salah paham, ulah salah ye. Nu dipentingkeun di dieu teh karaharjaan nagara. Ye, ari karaharjaan nagara teh nyaeta karaharjaan rakyat. Lamun nagara teu raharja, rakyat ge moal waluya. Hiji-hijina cara sangka nagara tetep waluya, sangka nagri tetep raharja. Nya kudu dicangking ku hiji raja nu tigin dina kakuatan. Ulah lunca-linci luncat mulang. Ye, ulah ham-ham jeung rumegag dina nyieun putusan. Pokona mah ulah raja model kitu. Mun raja loba teuing balitungan, loba teuing itung ijir kalah kacilaka ka hareupna. Ai mutuskeun teh kudu wani, lamun dilila-lila akibatna bakal cilaka. Tak kitu nu matak oge. Loba teuing pertimbangan cilaka deui. Tah kudu wani ngahareupanana. Kitu nu matak oge, kade ye ulah salah. Lain dek ngabaruntak, tapi jek nyinglar nagara tina kaancuran. Kakang ieu. Kuring ieu nya. Pokona mah hayang tumahnya ye. Kira-kirana ye, saha atuh nu pantes jadi raja ngagantikeun Prabu Selangkuning? Sugana tuh kakang mah meureun. Ieu naon teh? Uninga saha kira-kirana ye nu pantes pikeun ngagantikeun Prabu Selangkuning lamun seug raja kudu diganti? Cing. Saha kirana? Cek Angga Wira netep seukeut ka Jaka sampireun para mitra sadaya. Harita keneh atuh tog moal deui bae para wargi sadaya. Jaka sampireun teh dina ngajawabna estuning tadi ge disebutkeun geus teu didingding kelir disinang siloka deui. Langsung kana poko pangkalna nyarita teh cenah para wargi. Da atuh aya pertanyaan ti Angga Wira sarupa kitu para mitra sadaya. Langsung harita keneh dijawabna ku Jaka sampireun. Kieu ngajawabna teh. Atuh. Yoh nya kaula geus yakin sayakin-yakina. Saha deui nu bisa ngaganti Kangjeng Prabu? Iwati bapa kaula, wirabangsa nu katelah deuleu. Cek Jaka sampireun Tatang. Waktosna see para mitra sadaya.